Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bil ulumi fid din wal akhir amin. Wa minhum yang eta tetep tina sapalihna golongan Yahudi al-Yahudi tegas Yahudi ummiyuna ari jalma-jalma Arab awamun tegas awam la ya'lamuna anu teu apaleun isi ummiyun alkitab kana kitab Taurat atau Taurat ila amaniya kecuali kana pirang-pirang kabohongan lakin amaniya tapina kana pirang-pirang kabohongan akadiba tegas pirang-pirang kabohongan talaqau anu manggihan anu narima itu si Yahudi si ummiyun ha kana yakadib min ru'asaihim tina ti pirang-pirang pemimpinna itu ummiyun fa tamadu tuluy tatagenan itu ummiyun ha kana ieu akadib mani da amani wa in teu mah teu hum ari itu ummiyun fi jahdi nubuwati nabi dina nolak kenabian Kang Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge jeung liana ieu jahdu mimma anu tetep ieu jahdu tina sebagian perkara yakhtalikuna anu jijieun itu si ummiyun hu kana ma illa yadhunnuna kecuali eta nyararang ka itu ummiyun zonan kalawan nyangka kalawan sangkan wala ilma barita ilma tamujud lahum ka itu ummiyun fawailun maka ari kecelakaan ari neraka wel syaitu azabin tegasna mah bangetna siksaan eta lil ladina tatapikeun jalma-jalma yaktubuna narulis ya ladina alkitab kana kitab bi aidihim ku diri-dirina itu si ladina ku pirang-pirang leungeun mukhtaliqon tingkah aya mukhtaliqon tegasna mah tingkahna jijeunan itu si aladina mina indihim ti sisi atau ti mungguh dirina itu si aladina summa yaqulu ti mungguh itu si aladina summa yaquluna salajengna ngararomong itu aladina hada kana pada hada ari ieu perkara teh kitab teh nya alkitab ieu tah setelah ditulis hada ari ieu kitab eta min inillahi tetep ti sisi Allah nya kitu liastaru karena rek mareuli karena supaya mareuli itu si aladina bihi ku ieu da teh samanan kana harga qalilan anu saeutik rek meuli kana harga nu saeutik nya dunia teh ku ieu kitab mina dunya nya tina dunya wa hum ari itu si aladina yaktubuna teh tal yahudi goyaru tingkahna ngarobah itu Yahudi sifatan nabi kana pasifatanna Kang Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Taurati nu aya ieu sifat dina kitab Taurat wa ayat rojmi jeung kana ayat rojam ngarobah kana ayat rojam wagairihima jeung kana lian ti ieu sifat nabi jeung ayat rojam berarti gaya sifat nabi bener wa katabu jeung naruliskeun itu ladina ha kana eta sifat nabi ala khilafima tingkah tetep ieu katabah di atas di atas nyulayaan anak kana perkara unsila nu diturunkeun ima fawailun maka ari kacelakaan ari siksa anu pedih eta lahum tetep pikeun itu ladina yaktubuna mimma nyatana tina perkara katabat nu nuliskeun kana ma naon aidihim leungeun-leungeunna itu si ladina minal mukhtalaqi nyata tina nu dijieun-jieun wawailun jeung ari kacelakaan eta lahum tetep pikeun Yahudi aladina yaktubun mimma nyata tina perkara yaksimun anu ngarasap nu migawe itu siladina kana menar riswahnya menar risa nyata tina panyokok wa qalu jeung aroromong itu ladina lan kana lapad lan tamasana lama wa'ada samang-samang sangancam hum ka itu ladina yang tubun sana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaro kana seuna neraka ngomongkeun lantamasa kan lapad lantamasa mengenaan nak kabis sadaya tusibat tegasna mah ngamusibahan ngeunaan nak kabis sadaya naon annaru seuna neraka illa ayaman kecuali dina sababaraha dinten ma'dudatan anu dietang ieu ayam nu bisa dihitung qalilatan tegasna mah saeutik arba'ina tegasna mah 40 naonana yauman poena
muddata ibadati abaihim dina mangsa ibadahna udah teh waktu kan dina waktu ibadahna pirang-pirang bapana itu sila tina yaktubun al ijla kana sapi summa tazulu salajengna leungit itu nar ieu kul omongkeun carioskeun ku anjeun Muhammad lahum ka itu Yahudi ya Muhammad wahai Muhammad hatta khudtum kana laban atau khudum ngajadikeun anjeun hei al yaktubun hudipat dipiceun min hutin lapan eta khudum naon hamzah wasal istingaan karena ngalap cukup di hamzatul istifham ku hamzah istifham cukup aita khudum jadi atta khudum indallahi di mumuh Allah ahdan kana janji mitsaqon tegasna mah kana janji minhu ti Allah bidzalika kan itu lantamasana teh ucapan lantamasana itu memang kamu udah deal-dealan sama Allah fala yukhlifa maka tuluy moal maka moal nyolayaan Allah maka moal pernah nyolayaan sa Allah Gusti Allah adahu kana janjina Allah maka kamu sudah deal-dealan jeung Allah sehingga Allah teu nyolayan kana janjina nyaeta lantamasanana teh bihi kana itu dalik kana lantamasana la henteu am takuluna balikta tetapina ngaroromong aranjeun kabeh bal takuluna tetapina ngaroromong aranjeun kabeh bal di mah bal lil idrobnya tetapi teh balikta ya bahkan mencek urang alallahi ka Gusti Allah maka kana perkara anjeun teh ngomongkeun kana perkara la ta'lamuna nu teu arapal aranjeun kabeh kana mah bala bener leres bakal ngeunaan lah gitu alas tu birobkeun bala leres apakah bukankah gitu nya bukankah aku Tuhanmu leres lah Tuhan kita tuh lamun aya bala teh gitu pertanyaan tina napi nya pertanyaan tina bukankah ya iyalah bala teh ya iyalah bala ya iyalah tamasa ngeunaan kum karan kabeh ngeunaan itu nar kum karan kabeh watu khladuna jeung dilanggengkeun aran kabeh fiha dina nar man ari sawe jalmana eta kasaba ngasab gawe iman sayaatan kana kagorengan syirkan tegasna kagorengan non kamu syirikan wa hatot jeung ngaliputan bihi ka manaon hotiatu kasalahanana itu si man dosana usman bil ifrodi ku dimufrodkeun ku di ngamufrodkeun wajib jamakeun ae istaula tegasna mangalindih ali ka man ngalindih itu hotiah ali ka man wa ahdaqot tegasna mangaliputan itu khotiah bihi kaman min kulli janibin tina saban-saban gigir bian mata kuyan maut itu siman musyrikan bari nanu menyekutukan Allah fa ulaika maka ari itu si jalma-jalma man kasaba sayatan atau fa ulaika si man kasaba eta ashabun nari penduduk neraka hum ari tu ulaik teh fiha dina itu nar eta khaliduna nu abadi ru'nya diraksa fihi dina lafad hum naon maknana man hum man teh kan man teh mufrad man kasaba mufrad emang jadi hum ulaik tuh diraksa maknana berarti bukan hanya seorang sih banyak kan gitu waladina jeung ari jama-jama teh waladin yang ada jalma-jalma aman ariman ila dina wa milu jeung beramal isi aladina as-solihati kana pirang-pirang amal soleh kana pirang-pirang kabeneran eta ulaika ritoladina ta ashabul jannati penduduk surga aduh ya aktif ieu pantesan panas naon teh wifi ya matiin dulu tereh panas HP teh doakeun meh kabel ieu alatna meh tidak harus ku tangan nih cangkeul mana bi teh ulaika ari itulah dina teh ashabul jannati penduduk surga humari itu laik si ashabul jannah fiha dina eta jannah eta khudunan langgeng wadkur jeung kudu nyaritakeun anjeun Muhammad wa id wauna dua kali teh wadkur wa kudu nyaritakeun anjeun id kitu teh wauna ulah dua kali wadkur jeung kudu nyaritakeun anjeun Muhammad id akhona dikala nyanda kami misal Bani Israel kana janjina Bani Israel fi Taurat dan Taurat wa qulna jeung ngadawuh kami la ta'buduna kana wa ta'buduna henteu nyarembah maraneh kabeh bitawal ya la ya'buduna la ta'buduna teu nyarembah maraneh kabeh Allah kecuali Gusti Allah khobarun ari la ta'buduna eta khobar
naon khobariyah teh nya khobar itu kan khobariyah kan bimana nahi makna nama nahi insya masih deui khobariyah ieu teh tapi makna nama nahi berarti ulah ieu teh kalian tidak menyembah kecuali kepada Allah artinya mah ulah nyembah ka Gusti Allah gitu kan mana nahi insanya bukan telepat teh nah dia mau sudah ya keur leuleus ge mau mikir eta santri wa quri'a jeung dibaca naon la ta'budu tuh kan la ta'budu lafaz la ta'budu laratnya rambah hanya kabeh ilallah kecuali ka Allah gitu wa ahsinu jeung kudu asal nama wabil wadin ihsanan teh masdar teh lamun aya masdar jiga kieu berarti nakdirkeun fi'il masdarna aduh mau deh bet alfianan teh wa ahsinu jeung kudu gawe hade aranjeun ka bil walidaini bil walidaini kedua bapak kedua indung bapak anjeun kedua orang tua kamu ihsanan kalawan gawe hade sanyata nah itu kan dina Al-Qur'an kan wabil walidaini ihsanan kumaha takdirna wa ahsinu ihsanan baron bironnya alo biron lah pamit lepat biron kalawan tegasna mah gawe hade wadil qurba jeung kudu gawe hade anjeun bil qurba ka jalma-jalma nu ngabogaan kerabat asana mah wabidil qurba taskeun wal alqorobati tegas ngabogaan kerabat atfun eta diatapkeun ari dil qurba lapat dil qurba ta atfun dihubungkeun alal walidain ka walidain wabidil qurba wal yatama wabil yatama jeung ka orang-orang yatim wal masakini jeung orang-orang masakini orang-orang miskin wa kula jeung kudu nyaroskeun anjeunna si ka jalma-jalma kaulan kalawan ucapan hasanan anu sae ieu kawal minal amri nyaeta tina marentahkeun bil ma'rufi kalawan gawe hade marentahkeun bil ma'rufi kana anu diitung hade wa nahi jeung tina nyegah anil mungkari tina pamungkaran tina anu diingkari wasyadqi fi sya'ni Muhammadin wa minasyirki jeung tina bener fi sya'ni Muhammadin dina keadaan Muhammad wa rifqi jeung tina asih bihim ka jalma-jalma teh maksudna mah ka walidain ya tama masakin jeung linas ka nas berarti nya khusus ieu nya linas husnan wa rifqi bihim rifqi jeung asih bihim ka nas oke wa fikratin jeung jeung dina hiji qiraat ari bidomil husnan ari lapad hasanan fikiraatin wa bolehlah wa hasanan fikiraatin eta bidomil ha boleh kitu nya wa fikiraatin jeung dina hiji qiraat mah eta bidomil hai kumake domah hakna jadi husnan berarti wasukun sin jeung sukunkeun sinna bisukun sin masdarun eta teh masdar ari hasanan eta masdar tuh kan nak ditekeun hasanan berarti wa hasanan fikiraatin bidomil ha masdarun eta masdar khobar kadua busipa anu disipatan naon bihi ieu masdar naha disipatan masdar disipatan maksudna kumaha nya masdar disipatan mubalagotan karena ngabangetkeun disipatan minal amri kumaha sih kaulana gitu teh masdarun ari husnan eta masdar disipatan ieu husnan teh mubalagotan karena ngabangetkeun disipatan make naon teu kitu we lah dihandapna ya ini kieu ya dari Quran mah kan wa qul linasi husnan kan ya sanes hasanan matak di dieu dicaroskeun wa fikratin bidomilha wa sukuni sin husnan anu kita selalu baca nama apa wa qul linasi husnan di sini mah hasanan kan. Nah, yang mana hasanan itu adalah masdar. Masdar teh naon atuh kata bendanya? Usipa nu sok dijadikeun sifat gitu. Sok dijadikeun sifat isi masdar teh. Nah, sok dijadikeun sifat nih kaulan hasanan gitu kan. Mubalagatan karena ngabangetkeun cek atuh omongkeun teh nu aralus gitu. Wa aqimu jeung kudu ngadegkeun maraneh kabeh salata kana salat. Wa atu jeung kudu malayar maraneh kabeh zakata kana zakat. Faqabiltum tuluy narima maraneh kabeh dalika kana itu misak. Tuma tawalitum salajeng ngabalir maraneh kabeh arodum tegas ngabalir maraneh kabeh anu lapa itina nyemponan bi kana itu misak. Fihi iltifatun fi tetep dina lapad
tawalaitum iltifatun ari belok anil goibati tina goib asana mah keur nyaritakeun dia jadi kamu gitu kan. Wal muradu jeung anu maksud eta abauhum bapa-bapana itu si Susnan cuma tawalaitum keur nyaritakeun Yahudi keneh abauhum bapak-bapana itu kaum mananya mana ya tengahna kudu mereka fil tifatun ya kan mana teh aya euy dia keur ngabahas naon eta tadi teh konsentrasi keur ngabahas Bani Israel kan nya lantamasana la ya'buduna illallah mereka tidak menyembah kecuali Allah. Bener Bani Israel keneh nu nyarioskeun lantamasana teh kalah ka ngabalieur maraneh kabeh a'radtum anu maksud mah bapak-bapana Yahudi kaum Yahudi illa qalilun kecuali mata walaitum illa qalilun minkum kecuali nanti illa qalilan cek qalilan teh illa qalilan kecuali saeutik qalilan qalilun naon qalilun jadi naon ya teuing atuh illa qalilan kecuali saeutik minkum teh aranyeun kabeh na Al-Qur'an cik kurang tinggal tuh ada Al-Qur'an la qalilan aduh ada tengah lagi la qalilan qalilun kumaha gitu tarkibna duka teh jadi naon qalilun ila qalilun saeutik minkum teh aranjeun kabeh wa antum bari aranjeun kabeh tamuriduna nu ngabalalir maraneh kabeh anhu tina itu wafa ya kaabaikum tae bedana seperti bapak-bapak maraneh kabeh wa in akhadna jeung inget anjeun Muhammad in akhadna kudu nyaritakeun anjeun Muhammad kurun tadi ge nyaritakeun bener nya tadi teh anu ieu wadkur jeung kudu nyaritakeun tadi nyaritakeun atau ingat tadi in akhadna oke ya oke nyaritakeun anjeun Muhammad kan keur ngahikayatkeun oke dikala nyandaka minu agung mitakokum kana janjina araranjeun kuna jeung ngadawu kami terus ngadawu kami latas pikun ulah ngacarkeun anya kabeh ulah ngucurkeun anya kabeh di ma'akum kana pirang-pirang geuti manehna kabeh turikuna tegasna ngalirkeun manehna kabeh kana tadi mah biqat libadikum kumaha carana ngalirkeun getih teh biqat libadikum kumayahanana sapalih aranjeun kabeh ba'don kasapalihna deui dengan cara sebagian kalian membunuh sebagian yang lain wala tukhrijuna jeung ulah ngaluarkeun maraneh kabeh anfusakum kadiri diri maraneh kabeh min diarikum ti pirang-pirang imah maraneh kabeh la yukhriju tegas ulah ngaluarkeun sahabat dukum sapalihna teh aranjeun kabeh ba'dun ka sapalihna deui min darihi ti imahna isi ba'dukum ti imahna isi ba'don oke ti imahna si ba'don summa aqrartum sajang ikrar maraneh kabeh muhun cenah qabiltum tegasna mah ulah kieu nya muhun cenah qabiltum tegasna mah narima maraneh kabeh dalika kana eta misak dalikal misaqo kana eta perjanjian wa antum bari ari maraneh kabeh tatasaduna nyarak maraneh kabeh aman fusikum ka diri-diri maraneh kabeh summa antum salajengna ari maraneh kabeh ya haulai hey yuh ini iya jalma-jalma yang ini gitu. Ya lamun cek Sundana mah lalu kalian kamu gitu kan tak tuluna marayahan maraneh kabeh anfusakum ka diri maraneh kabeh liqatli ba'dikumku maihan sapalina aranjeun kabeh ba'don kasapalina deui kalian sebagian kalian membunuh sebagian yang lain cenah wa tukhrijuna jeung nomor kedua kamu itu membunuh sebagian yang lain sebagian kalian berarti tidak semuanya membunuh sebagian yang lain lalu kamu itu wa tukhrijuna jeung ngusir maraneh kabeh parikon ka hiji golongan minkum nu aya ieu parik
ti maraneh kabeh men diarihim ti imah-imahna ieu si parikon tadhaharuna tingkahna silih tulungan ieu aranjeun lah tadhaharuna tingkahna silih tulungan aranjeun maneh maraneh kabeh fihi eta tadhaharuna alaihim bil itsmul udwan ihla fihi eta tetep dina ieu tadhaharun idgham ta ari ngidghamkeun ta ngasupkeun ta fil aslina asalna fidho dina fadho wa fi qiraatin jeung ari lapad tadhaharun dina hiji qiraat mah eta bitahfifi kudu entengkeun ala hadfiha tingkah netepan kana ngabuangna ieu ta tatawanuna tegasna mah silih bantuan maraneh kabeh alaihim ka itu si parikon bil itsmi kumi gawe dosa bil maksiat maksiat wal udwan jeung permusuhan udwan teh nya permusuhannya adzulmi tegasna mah ngadolim wa iya tu jeung lamun datang itu si parikon kum karanjeun kabeh yang ngadatangan itu parikon ku kabeh usaro tingkahna jadi tawanan kumaha kitu tah fikiratin kalau sabar cenah fikiratin ada qiraah mah asro ada lapan asro untuk usaro tafdu maka nya wa ya tukum usaro tafdu maka nebus maneh kabeh hum ka itu parikon wa fikiratin yang ada nya qiraah mah tufaduhum ada lapan tufaduhum tan kudu tegas nama nyalametkeun maraneh kabeh hum ka parikon minal asri tina boyongan bil maliku harta wa guirihi jeung kulian ieu mal wa huwa ari ieu tufaduhum ari ieu nebus eta mimma tetepna sapalihna perkara uhidanu janjian ieu ma ilaihim ka itu kaum Yahudi weh nya kaum Yahudi we entong kasih parikna da kabeh kan Yahudi ieu teh teu ngagiclek ieu teh HP teh sesuai gitu ningalikeunana saya ngalihat HP lihatnya kana kitab cangkeul alhamdulillah ketang burah mana bi teh iya ya ini ya wa huwa ari itu asya'nu terus keadaan tuhrijun jeung naon taktulun keadaan qatslu jeung ikhraj eta muharramun diharamkeun qatslu jeung ikhraj eta nya mana sih qatslu jeung ikhraj oke qatslu jeung ikhraj eta muharramun diharamkeun iqatlu jeung ikhraj alaikum karanjeun kabeh muharramun eta muharramun wa huwa berarti bener ada kalakuan jeung tingkah teh wa war itu kalakuan asya'nu tegasna mah kalakuan eta muharramun diharamkeun alaikum karanjeun kabeh naon ikhrajuhum bari ari wa huwa bari ari kalakuan eta muharramun diharamkeun alaikum karena kabeh naon ikhrajuhum ngaluarkeunana musirna itu si parikon mutasilun ari huwa eta mutasilun anu nyambung bikauli kana dawaan Allah taala wa tukhrijuna nya talapad wa tukhrijun ieu teh nyambungna ti wa tukhrijun teh ati dieu nyambungna wa tukhrijuna fariqam minkum min diarihim wa huwa muharramun alaikum gitu oke nyambungna ka dinya cenah wal jumlah tu ari jumlah ari ieu naon atuh tadhaharun nepikeun ka tufaduhum wal jumlah ari jumlah bainahuma anu aya ieu jumlah antara wa huwa muharramun jeung wa tuhrijuna eta ya interodun panyela interupsi aya kama hurima tegasna mah saperti yang geus diharamkeun naon tarkul qidai henteu nebus wa muharram alaikum ikhrajuhum kama tarkul qida kama hurimat tarkul qida oke wa kanat bari bukti saha Quraidah bani Quraidah eta halaku eta teh kho atau hanya teka baca koreksi ya upama lempatnya
juga halafu eta kop atau fa eta teh silih janji ngabantu eta halafu silih janji ngabantu ieu si kuredo al ausa ka kaum Aws wa Nadir jeung silih bantu Bani Nadir al Khazraj ka Bani Khazraj fakana salajengna bukti sakulu parikin saban-saban golongan eta yongkatilu perang ieu kulu parik ma khulafaihi sarta pirang-pirang pembantuna ieu si kulu parik wayah ribu jeung ngaruksak ieu kulu parik diarohum ka pirang-pirang iman itu parikon nya wa yukhriju jeung musir itu si kulu parik hum ka parikon fa idza usiru tuluy apabila diboyong dijadikan tawanan itu si parikon fadu maka nebus aneh maka nebus itu si Yahudi kasih parikon wakanu jeung bukti itu kaum Yahudi eta idza salu di mana ditanya itu kaum Yahudi 5 ditanya itu ya 5 karena apa 5 karena naon tuqatiluna maraehan maneh kabeh hum ka parikon wa tafduna jeung nebus maneh kabeh hum ka parikon qalu maka ngajawab itu Yahudi umirna kana pad umir diparentahkeun kami bil pidai kana nebus fa yaqulu tuluy dicarioskeun naon falima lapat palima diomongkeun ditanya deui Yahudi teh kumaha nanya kieu Yahudi teh tanya juga kieu falima tuluy karna naon tuqatiluna merangan maraneh kabeh hum ka itu parikon tunduh kayak kuler maka ngaronomong itu Yahudi kaum Yahudi hayaan karena eraan terus tadala karena yang dihinakeun saha mulafauna pirang-pirang pembantu kami qala ngadawa Allah taala apa tu'minuna nah iman maraneh kabeh bibadin kana badil kitab kana sabalehna kitab wa huwa al-fida ari ieu badul kitab teh eta al-fida nebus wa takfuruna jeung kufur maraneh kabeh ingkar maraneh kabeh badin ka sabalehna dari wa huwa ari takfuru bibadin eta tarkul qatli henteu ngabunuh wal ikhraji jeung teu ngaluarkeun teu ngusir wal mudhaharati jeung henteu silih tulung dina maksiat maksud namanya fama jaza'u may yaf'alu dzalika jaza'u maka ari henteu atuh nya bener fama jaza'u man yaf'alu dzalika minkum ila khizyun fama jaza'u man maka henteu jaza'u man ari babalasna jalma yaf'alu migawe iman dzalika kana itu akbar kunuh dzalika saya ngalina HP mah Gusti. Mah jazum dalika kana itu ikhraj jeung ieu nyulayan janji we intina mah. Iman kana sapalihna kitab. Nya. Iman kana sapalihna kitab, ingkar kana sapalihna deui. Ngalaksanakeun parentah kitab nyaeta tufaduhum, ingkar kana sapalihna deui nyaeta sok siling bunuh jeung ngusir golongan tadi pikarsa kumanehana nabi bari. Fama jazaa'u man tuluy teu aya ari babalesna jalma ya kalau migawe iman dalika kana itu iyalah iman jeung kufur illa khizyun kecuali kahinaan hawa kecuali hawanun terus nama kahinaan wa dzulun kahinaan dzulun hawanun wa dzulun fil hayatud dunya dina kehidupan duniawi kitu kade urang eta sok kitu teh iman kana kitab teh iman kana sapalihna deui nabat ngaji itu kan iman kan kana salah kitab era cenah ku akang gitu atuh teu berjamaah subuh atuh da tunduh keneh tah eta teh saha Yahudi urang wa qad khuzu jeung nyata khizyun wa qad khuzu jeung nyata dihinakeun itu si kaum Yahudi we naon atuh qad khuzu jeung nyata dihinakeun man yaf'alu dzalika
biqatli Quraidah ku mehanana ka Bani Quraidah kumeranganana Bani Quraidah kumeranganana ka Bani Quraidah wa nafi Nadir jeung usirna Bani Nadir ila Syam ka negeri Syam wa darbil jizyati jeung ku mayar upeti wa yaumul kiamati jeung dina poe kiamat yuraduna dibalikeun itu siman ya faal talika Yahudi we geus lah kaum Yahudi gitu. Yahudi kada urang gitu kasipatan kaum Yahudi anu jiga kieu iman kana sakalihna kitab tapi ingkar kanu sajana. Wayama yuraduna diuihkeun itu kaum Yahudi ila sadil azabi kana pang pedih-pedihna singsaan. Wa majeng teu Allah eta bigopilin anu poho Allah ama tina perkara yang maluna nu beramal kana eta mah itu Yahudi. Bila ya iwata ku ieu jeung tak ya malun tak malun keur nyarita ke Yahudi teh yeuh saling membunuh, saling perang, mengusir golongan yang satu. Tapi ketika mereka yang diusir itu datang kepada mereka sebagai tawanan ditebus geura. Alasannya apa? Iman kepada sebagian, ingkar kepada yang lain. Karena menebus orang yang ditawan adalah perintah Allah. Ari ngusir jeung eta dilarang teu. Nyapan era cenah kita. Nah, umat kita anu kitu teh eta ulaika ari itu ladina teh ladina kaum Yahudi ya malun tak malun urang gitulah kade eta alana jalma-jalma istarau anu mareli ila dina hayat dunia kana kehidupan dunia bil akhirati ku akhirat kumaha surahna ta meulih dunia ku akhirat teh surahna rupana kieu bian asaru dan teu aya nu ngajual dunia nya urang boga duitna berupa akhirat bukan maksudna kieu bian asaru ku yen marilih itu siladina starau orang Yahudi teh mereka itu kan orang yang dunia ku akhirat bian asaru ku yen marilih itu ladina starauha kana dunia alaiha ninggalkeun akhirat ngalindih akhirat di atas akhirat fala yukhaffafu maka moal diringankeun anhum ti ladina starau naon al adzabu siksaan wala jeung moal hum ari tu ladina astarau eta yunsuruna ditulungan itu siladina siulaik teh yumnauna tegasna mah dihalangan dicegah itu si ulaik si aladina teh minhu tina adab tina siksaan. Tuh mereka yang berbuat demikian ingat ya Allah tidak lupa ya mereka itu membeli dunia ku akhirat siapa bakal disiksa kupang pedih-pedihna siksaan iya pedih nggak apa-apa nanti juga dientengin falayuhopapu oke diringankan nanti juga ditolong menang syafaat cenah walahum yunsurun gitu gitu halanya alhamdulillah alamin wallahu a'lam bishawab. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن